Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring Saepul Mubarok dina Warta Sunda. Pamirsa, simkuring rek nepikeun warta ngeunaan longsor nu terjadi di Desa Sukajaya Kabupaten Bogor. Longsor anu lumangsung di Desa Sukajaya Kabupaten Bogor nyebabkeun puluhan imah ruksak kulantaran katarjang ku material banjir anu ngaliwat ka kampung eta. Supados langkung genre, hayu urang tingali wartana. Wilujeng nyaksening kasadayana. Saya kalau ngeliat begini mah, saya takut dah. Bener takut, biar saya gimana cari yang aman lah. Mohon kepada pemerintah harus diatasi, harus diusahain lah. Direlokasi gitu kan? Ya, di tempat mana kayak yang aman. Kiwari sakabeh warga oge ngungsi ka imah-imah tetangga jeung dulurna nu aya di sakitar kampung. Selain ku sabab imahna ruksak, warga oge sieun aya longsor susulan. Akibatna tina kajadian ieu warga sakitar jadi teu bebas ngalakukeun kagiatan sapopoena. Oge barudak teu bisa sakola lantaran baju jeung sajabana katinihan ku taneuh longsor. Dupina mung sakitu anu kapihatur. Hapunten anu kasuhun. Simkuring Saepul Mubarok seja amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.